Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Safinatun Najah nyaeta bagian pasal yusanu raf'ul yadaini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Yusanu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua leungeun fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Ingda takbiratul ihrami tegasna kahiji dina takbiratul ihram, wa ingda ruku'i jeung anu kaduana dina nalika ruku, wa ingdal i'tidali jeung nomor katiluna dina nalika i'tidal, wa ingdal qiyami jeung kaopatna dina nalika nangtung minat tasyahudil awali tina tasyahud awal. Janten ari pasunatan ngangkat dua leungeun dina nalika keur salat teh aya opat tempat. Anu nomor kahiji nalika dina takbiratul ihram, tah dina nalika urang rek takbiratul ihram teh sunat urang teh bari ngangkatkeun dua leungeun, eta nomor kahijinya dina nalika takbiratul ihram. Anu nomor kaduana wa ingda ruku'i, janten dina nalika urang rek ruku nya kitu di sunat urang ngangkatkeun dua leungeun urang gitunya. Wa ingdal i'tidali jeung dina nalika i'tidal berarti cengkat tina ruku. Dina nalika urang rek cengkat tina ruku eta oge disunatkeun urang ngangkat dua panangan. Janten sami Allahu liman hamidah sinareng ngangkatkeun dua panangan. Wa ingdal qiyami nomor kaopatna nyaeta dina nalika nangtung min tasyahudil awali tina tasyahud awal. Tah urang nangtung tina tasyahud awal sunat ngangkatkeun dua leungeun gitunya. Dua leungeun Allahu akbar tina tasyahud awal teh sunat ngangkatkeun dua leungeun. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina kasalahan tina penjelasanana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.